A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-ayah sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Al-hajju ari haji. Waktuhu tegesna waktuna haji. Ashurun eta pirang-pirang bulan. Ma'lumatun anu dikaranyahokeun. Sawalun tegesna bulan Sawal, wa Dzulqa'dati jeung bulan Dzulqa'dah, wa asru layalin jeung 10 peuting min Dzulhijjati tina bulan Dzulhijjah. Wakila sareng dicarioskeun naon kulluhu sakabehna itu Dzulhijjah. Jadi anu masyhur mah bulan haji teh Sawal, Dzulqa'dah jeung 10 poe tina Dzulhijjah. Tah ieu anu kawalkil mah Sawal, Dzulqa'dah jeung Dzulhijjah sakabehna. Paman mangka ari saha jalma farodo eta mardukeun itu si man ala nafsihi atas dirina si man fihinna dina itu ashur al hajja kana haji bil ihrami ku niat ihram bihi kana haji fala rafatha mangka teu aya jima. Jima'a tegesna teu aya jima fihi dina itu haji. Wala fusuko jeung teu aya kapasekan. Ma'asin tegesna maksiat. Wala jidala jeung teu aya perdebatan. Hisoma tegesna silih cekcok. Fil haji dina haji. Wa fi qiraatin sareng di aos dina hiji qiraah bi fathil awwalaini kalawan dibaca patah anu awal dua nyata rofatha jeung fusuko. Wal muradu sareng ari anu dimaksad pitsalasati dina anu tilu mana nu tilu teh fala rofatha wala fusuko wala jidala annahyu eta larangan. Jadi ieu larangan haji. Wa ma sareng ari perkara taf'alu midamel maraneh kabeh kana ma min khairin tina kasaean kasodakotin sepertikeun sodakoh ya'lamu eta uninga hu kana itu ma saha Allahu Gusti Allah payujazi maka bakal ngabales Allah kum kamaraneh kabeh bihi kana itu ma wa nuzila sareng diturunkeun fi ahlil yamani di orang Yaman wa kanu barina geus bukti itu ahlil Yaman yahijuna eta haraji itu ahli Yaman bila zadin kalawan tanpa mau bekal. Fayakununa tuluy bukti itu ahli Yaman kalan eta anu ngandelkeun atawa eta anu pepenta ala nasi ka manusa. Naon watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dauhan anu neme. Watazawwadu jeung kudu barebekelan maraneh kabeh ma kana perkara ya blugu nepikeun itu ma kum kamaraneh kabeh li safarikum pikeun perjalanan maraneh kabeh fa inna khairaz zadi kana sayaktosna bekal pangalusna at-taqwa eta takwa. Naon takwa teh ma tegesna perkara ya taki ngaraksa naon bihi itu ma min su'alin nasi tina pepenta ka manusa wa goirihi jeung salianti itu su'alin nas wattaku jeung kudu tarakwa maraneh kabeh ni ka kaula ya ulil albabi he jalma anu baroga akal zawil ukuli tegesna jalma anu baroga akal laisa teu alaikum eta tetep kamaraneh kabeh naon junahun dosa fi antabtagu dina yen nyuprih maraneh kabeh tatlubu tegesna nyuprih maraneh kabeh fadlan kana leuwih kana padol rizqon tegesna rizki mir rabbikum ti pangeran maraneh kabeh bitijaroti ku jalan dagang fil haji dina haji. Nuzila diturunkeun itu ayat rodan karena ngabantah likaro hatihim kana mika ngewakna manusa zalika kana itu antabdagu fadlan mirabbikum. Jadi cenah muslim zaman harita loba nu teresepeun ka jalma anu jual beli atawa dagang keur haji. Tah eta aya teh ngabantah pendapat nu eta.
Fa idza afadtum mangka di mana-mana geus baralik maraneh kabeh, dafa'tum tegasna geus baralik maraneh kabeh, min arafatin ti Arafah, ba'dal wukufi dina sabada wukuf, biha di Arafah. Fadhkuru mangka kudu areling maraneh kabeh Allah ka Gusti Allah, ba'dal mabiti dina sabada mabit, dina sabada meuting, bi Muzdalifah di Muzdalifah, bitalbiyati ku cara maca talbiyah, wa tahlili jeung tahlil, wa duai jeung ngadoa, ingdal masy'aril harami di masy'aril haram. Wa ari itu masy'aril haram jabalun eta hiji gunung, fi akhiril Muzdalifah di ujung Muzdalifah, yuqalu dicarioskeun lahu ka itu masy'aril haram naon, Quzah, ngaran Quzah. Wa fil hadithi sareng dicarioskeun dina hadis naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waqafa eta liren Kangjeng Nabi bihi di itu masy'aril haram, yadguru barina zikir Kangjeng Nabi Allah ka Gusti Allah, wa yad'u sareng ngadoa Kangjeng Nabi hatta asfaro sehingga yen caang langit jidan kalawan banget. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Muslimun Imam Muslim. Wadhkuru jeung kudu areling maraneh kabeh kama hada karna geus nuduhkeun Allah kum ka maraneh kabeh, lima alimi dinihi kana pirang-pirang ilmu agamana Allah atawa ciri agamana Allah, wa manasiki hijihi jeung praktek atau kaifiat haji na itu din, wal kafu sareng ari kaf takaf kama hadakum litaklili eta tetep pikeun makna taklil ngelatan, wa ing kuntum muhaffafatun ari in eta in muhaffafah, wa in sareng sayaktosna maraneh kabeh kuntum eta bukti maraneh kabeh min qablihi tina samemehna mahadakum, qabla hudahu tegesna dina samemeh narima pituduh ti Allah, laminadhdallina yakin eta ti reng-rengan jalma-jalma anu salasar. Tsumma afidu tuluy kudu baralik maraneh kabeh ma'ahum sartana nas, wa tsumma sareng ari lapad summa litartibi eta tetep pikeun makna tartib, fi dzikri dina dicarioskeunana, wastagfiru jeung kudu istighfar maraneh kabeh kudu minta panghampura maraneh kabeh Allah ka Gusti Allah, min dunubikum tina pirang-pirang dosa maraneh kabeh, innallaha saektosna Allah Ghafurun eta anu maha ngahampura, lil mukminina ka jalma-jalma anu ariman kabeh, Rohimun tur anu mikanyaah bihim ka itu mukminin. Fa idza qadaitum mangka di mana-mana geus nyumponan maraneh kabeh, ada itum tegasna nyumponan maraneh kabeh, manasikakum kana ibadah maraneh kabeh, ibadata hajikum tegasna kana ibadah haji maraneh kabeh, bi an romaitum secara yen geus maledog maraneh kabeh jumrotal aqobati kana jumroh aqobah, wa tuftum jeung tawaf maraneh kabeh, walastakrortum jeung geus cicing maraneh kabeh bimina di Mina, fadkur mangka kudu areling maraneh kabeh Allah ka Gusti Allah, bitakbiriku cara takbir, wa tsanai jeung muji, kadzikrikum saperti ingetna maraneh kabeh aba akum ka pirang-pirang bapak maraneh kabeh, kama kungtum tegasna sapertikeun geus bukti maraneh kabeh, tadkuruna eta aringet maraneh kabeh hum ka itu aba akum ingda firogi hajikum dina nalikana misahana haji maraneh kabeh, bil mupakhoroti kalawan bunga, au asyadda atawa anu leuwih banget naonana zikron dikirna, min zikrikum tibatan ingetna maraneh kabeh iyahum ka itu aba, wa nusiba jeung dijabarkeun naon asyadda lafad asyadda alal hali barina netepan atas hal, min zikron tina lapad zikron, al mansubi anu dijabarkeun bi udhkuru kulapad udhkuru, idlau ta'akhoro karena lamun akhir itu asyadda anhu ti itu zikro lakana yakin bukti,
itu asada sifatan eta jadi sifat lahu kana itu dzikra. Paminan nasi mayyaqulu, paminan nasi mangka eta tetep ti sapalihna manusia. Man ari jalma yaqulu ngucap itu man Rabbana atina fid dunya, kana doa anu nemi Robbana nun pangeran abdi sadaya ati mugi masihan Gusti na ka abdi sadaya nasibana kana bagian abdi sadaya fid dunya di dunia payuta, maka bakal dibere itu mayakul hu kana itu nasib. Wama jeung teu aya lahu eta tetep pikeun itu mayakulu fil akhirati di akhirat min holakin tina bagian, nasibin tegesna bagian. Wa minhum sareng eta tetep ti sapalihna itu nas man ari jalma yaqulu eta ngucap itu man Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kana doa anu nemi. Robbana nun pangeran abdi sadaya ati mugi masihan Gusti na ka abdi sadaya fid dunya di dunya hasanatan kana kasaean nikmatan tegasna nikmat wa fil akhirati jeung muga masihan Gusti ka abdi sadaya di akhirat hasanatan kana kasaean hiya ari itu hasanah al jannatu eta surga waqi sareng mugi ngaraksa Gusti na ka abdi sadaya adzaban nari kana siksa neraka bi adami duhuliha ku henteu lebetna kana itu nar wa hada sareng ari ieu ayat bayanun eta penjelasan lima kana perkara kana geus bukti alaihi eta tetep atas itu ma saha al musyrikuna jalma-jalma anu malusrik walihalil mukminina jeung kana tingkahna jalma-jalma iman wal qasdu sareng ari nu dimaksud bihi ku itu ayat al hathu eta ngamotivasi eta ngadorong ala tolabi khairoi daroeni kana nyupri dua kasaean nyatana kasaean dunia jeung akhirat kama wada barina geus ngajanjikeun Allah bithawabi kana ganjaran alaihi kana itu ma biqaulihi kudauhan Allah ulaika lahum nasibun alayah tegesna ayat anu nemi. Ulaika ari itu mayaqulu Rabbana atina fid dunya lahum eta tetep pikeun itu man atau nasibun ari bagian thawabun tegesna ganjaran min ajli ma tina arah-arah perkara kasabu geus ngusahakeun itu man amilu tegesna geus migawe itu man minal haji tina haji wa duai sareng doa. Wallahu sareng ari Gusti Allah sariul hisabi eta anu ngagancangkeun kana hisaban yuhasibu tegesna bakal ngahisab Allah al khalqa ka makhluk kullahum tegesna sakabehna khalqa fi qadri nisfi naharin dina saukuran setengah berang min ayamid dunya tina pirang-pirang poe dunya li haditsin karena aya hadis bidzalika kana itu qadri nisfi naharin. Wadhkuru jeung kudu areling maraneh kabeh Allah ka Gusti Allah bitakbiri ku cara takbir indaromil jumroti dina nalika maledog kana pirang-pirang jumroh fi ayamin dina pirang-pirang poe madunatin anu bing bilangan ayami tasriki tegesna pirang-pirang poe tasrik atsalasati anu tilu paman mangka ari sajalma tajala eta buru-buru itu man ay istajala tegesna buru-buru itu man bin nafari kana balik min mina timina fi yaumaini dina dua poe epithani ayami tasriki tegesna dina poe anu kadua tina pirang-pirang poe tasrik ba'da romyi jumarihi dina sabada maledog kana pirang-pirang jumrohna itu si man fala ithma mangka teu aya dosa alaihi eta tetep ka itu si man ta'ajala bitakjili kusabab buru-buru waman sareng ari saha jalma ta'akhara eta ngaakhirkeun itu si man bihakana itu jumroh hatta bata sehingga yen ngenong itu si man lailata tsalithi dina peutingan katilu waroma jeung maledog itu si man jumarohu kana pirang-pirang jumrohna itu si man fala itsma mangka teu aya dosa alaihi eta tetep ka itu si man ta'akhara bidzalika kana itu ta'akhur ai hum tegesna ari itu hajun jalma-jalma nu haji
atawa madkurin mukhayyiruna eta anu bisa milih-milih kabeh fidzalika dina itu takhir jeung takjil wa nafil itsmi jeung eueuhna dosa liman pikeun jalma ittaqo geus tarakwa itu si man Allah ka Gusti Allah pi hijihi dina hajina itu si man lianna karna saestuna itu si man al hajju eta anu haji fil haqiqati dina hakikatna wattaqu jeung kudu tarakwa aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah wa lamu jeung kudu nyaraho maraneh kabeh annakum kana saektosna maraneh kabeh ilaihi wungkul ka Allah tuhsaruna eta bakal dikumpulkeun maraneh kabeh fil akhirati di akhirat fayujazi tuluy bakal ngabalas Allah kum ka maraneh kabeh bi a'malikum kana pirang-pirang amal maraneh kabeh wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Kekirangan kalepatan hapunten anu kasun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.